Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi perwakilan ti kelompok ganjil 12 IPA 1 bade nampilkeun drama nu judulna Dayeuh Nurupe. Poe harita aya lalakon dua sadulur nu hoyong milarian padamelan kanggo nyuprih kahirupan sapopoe. Nyaeta Sampani jeung Garniwa. Dina hiji mangsa waktu, Yadi kadatangan Sampani nu sabot hayang diiskeun pikir. Ngarumas ka kuring nalika pikiran jeung rarasaanna sing sarua pasalia. Kunaon maneh Sampani? Pikir aing teh capek hirup balangsak wae. Urang ge hayang menang pagawean anu ngeunah. Ame bisa bantuan ka kolot. Jabaena di urang hayang gawe ka luar negeri, yang menang gaji nu gede. Masing-masing jalma pasti bawa kahayang. Lantaran bawa kahayang, jadi jelma kudu daek ikhtiar. Bener wae, isukana Sampani indit ngumbara ka Katapang. Kitu deui Garniwa nu indit ka Bekasi. Asup pusat pelatihan satacan miang ka Jepang. Lantaran maranehna hayang hirup bagja ku bogana pagawean. Nepi ka hiji mangsa, aya iber teu hade yen Sampani gering parna di Katapang. Jeung enyana, Sampani balik dina kaayaan nu pikawatireun. Suasana lebaran ge jadi nalangsa. Tuh, tingali. Nah, si Sampani jadi jiga kitu. Mari si Sampani teh kena adab. Tuh, tingali. Nya kitu ayeuna mah. Bener sih nama si Sampani itu kudu gara-gara korban aku. Tos kitu lah kabatur teh kumaha poe lebaran. Doakeun me enggal damang. Astagfirullah. Di imah, Sampani jeung Garniwa diomongan ku indung jeung bapana. Ujang, ulah muda-muda kalang-kalang, hidup bakal bagi tunggara, jalma-jalmana mentingkeun maneh. Hidup bakal hidup nyarangan, kadangu tinggal di negeri dengan hidup ge bakal kitu. Tak, jangan. Jangan nganggo maraninya. Ulang mikiran karir jam. Puncak mah bakal apa? Diri hidup bakal apa? Jiwa hidup ge bakal rumpus. Moal sebeuh-sebeuh jangan pek we. Pek tah titenan jelema-jelema nu parasia di luhur jam. Setan-setan eta nu bakal terus mecutan hidup teh cara kakudanya. Ya bah, budak boga impian teh didukung mulai dicari. Da urang oge yang boga gawe nu bener teh yang bisa ngebantuan ekonomi keluarga dari jeung batur ieu. Sing sopan maneh ka kolot teh. Loba masyarakat bangun nu helok sabot manggih kenyataan nu pasalia jeung sangka. Sampani jadi pagawe nu dipercaya ku yayasan, ari Garniwa mah tenaga ahli di perusahaan manufaktur. Loba nu ngagogoreng Sampani jeung Garniwa di warung. Sebenarnya si Sampani jeung si Garniwa gawe naon sih? Cenah si Garniwa gawe di perusahaan manufaktur, jeung si Sampani gawe di panti asuhan. Alah manufaktur naon si Garniwa alus ge gawe mah di restoran, pulang ngagoreng babi. Si Sampani gawe di panti asuhan teh jeung nyokotan duit na unggul. Tingali we ayeuna. Singgis tong sok ngomongkeun batur, hirup sorangan we uruskeun. Nepi ka hiji poe, aya pimpinan yayasan tempat Sampani mancan gawe. Sumping sejak ngabesuk, maparin bunga, ngepeulan duit, jeung nanyakeun pagawean nu can anggeus. Cepat sembuh ya Sampani, semuanya kewarahan soalnya kamu gak ada di sana. Tapi jangan lupa selesaikan pekerjaan kamu, saya tunggu secepatnya. Oke, bos. Ayeuna mah sakabehna pikasediheun. Geus 3 bulan kaayaan Sampani teu nembongkeun hasil nu nyugemakeun. Panyakitna beuki parah, geus pada ngomongkeun yen umur Sampani moal lila deui. Sampani geus dipiceun, manehna ge ngarumasakeun. Astagfirullah ari maneh Sampani, mending sigara rongkong hirup.
dina tulang jeung kulit tungkul. Astagfirullahaladzim. Geus ayeuna mah lobakeun istirahat, lobakeun tobat. Kuring asa mending maut tibatan di gang gayung wae mah.